Dia mana kuing ya, orang daun pokok nama, din, mulai nubogaan pokok nama nukosio mah, halus banget bulu najila, din, ayo nubogaan pokok nama nukosio mah, bang aing nubogaan mah, Assalamualaikum. Din, Waalaikumsalam. Lagi ngapain orang? Ajarin aing ke naon ku sia. Naon sih? Ya. Kalau gua pada aja. Ah, manuk banget mana manukna. Bego sia. Jalan tuh manuk sakit tuh halusna. Terus sok kaboboron belagu sok naon air teh ah. Din, tuh. Dah. Rom. Si Andin ngaranna. Ya, saya sia coba. Dah. Ilo katulong aing sikim. Tangan bolong rong, ulah kitu rong. Mana? Saya milu saja aya ka dia. Saya ulah ngaganggu aing mah karek si cai ieu buset ge. Sagala cai deui sih. Ya ya. Ah. Lah aku udah kayak ngari nu mi aing. Din. Mana sih? Din gitu ya. Din. Manuk ngaranna si Andin. Aduh. Ayo puyeng ieu daripada manukna mana, Rong? Pokona mah di daerah dieu teh mah mulai nu ngabogaan manuk kos anu aing. Oh, ini sebenarnya bingung Rong ieu. Aya teh, Mang Milon. Wing mana manuk di mana? Itu mana sih? Di Gunung Sanggabana. Saya tadi Sanggabuana. Tah eta maksudna gitu. Ya apa bae lu ah. Iya lamun diadukeun. Lamun diadukeun jeung manuk sejen. Liwat. Rong, non. Segala. Naon we Mang Melon ada ngomong Mang Melon tebang hayang kopi mah. Aing jadi bingung mau puyeng mikir mah. Tenang. Percaya ini sama. Hayang ngopi. Heeh, suan aya kopi mah suan kajeuleuh. Cicing. Urang baca mantra heula. Kacang kacung, kacang kadele. Cakep. Mun isuk ngacung sok hayang pecak lele. Cakep. Kedua. Aya keneh? Aya. Coba ieu. Cangkurileung. Cakep. Penteup dina jawer kotok. Cakep. Abdi nineung. Cakep. Sok hayang kanu montok. Anjir. Aduh, teh bener. Ah. Buset. Itu salah sih, Rong. Percaya ini dia mah, Rong. Dia termos. Dia gelas jeung tesina. Kakare ge sia guguru seperti aing karek sore iya sana teh. Dia kopi spesial karana. Hah? Mangga nyanggakeun kopi spesialna. Tah, Kakang Prabu sok dileueut. Ieu nu diinumna Rong siapa jeung tadi aing manuk puyeng ayeuna geus kopi bikin aing lieur deui wae. Kopi Mang Melon. Mana kopina? Iya, kopi. Kajen cenah cek Mang Melon cenah jajilanana ieu teh mana kopi. Mana cai? Mana caina, mana kopina? Rek dinaon asana Rong ieu eueuhan Rong. Jajal heula. Pujon tadi aing manuk kuat ngoong. Buset sia Rong ngimilkeun aing pujon ke aing jeung lieur jeung ekonomi. Ieu deui bikin lieur deui wae ka aing. Jajal heula sok bakomentar. Mang Melon.
Jadi geus ngabuyengkeun deui wae. Keur mah keur tadi. Rasakeun ku Mang Melon. Terus Mata Mang Melon peureum. Seolah-olah Mang Melon teh ngabayangkeun ieu teh kopi. Kumaha rasana kopi asup kana jero tikoro Mang Melon. wah aing teu ngarti sih ada kunaon wae rong jadi rasa manis bu. Ngeso wae sih ya, bener rong. Yakin? Yakin. Oh, aing kalau yakin malah coba aing ya. Jangan jadi dong. Hah? Cinum. Bari peureum. Mang Melon asana. Mantap. Iya. Udah teu disangka bener rong cek maneh kudu dirasakeun. Percaya rong bener harus dinikmati bener rong. Tadi mah orang teu percaya ka maneh rong. Aduh ieu. Ya, tapi kan bisa merasakan kopi. Ya bisa gitu rong. Tadi mah orang teu percaya itu kopi kosong teh. Ternyata cek maneh kopi-kopi inung kayak dirasakan aya bener aya oge rong rasana bener. Aya manisna, aya pahitna. Aduh, ting edan si Marung teu disangkanya. Segala rupa ge urang kudu make rasa. Aduh, Urang hirup tanpa rasa mulai kenikmatan. ini mah teu percaya rong, dunia rong. Buset ieu kosong bisa asana buset nikmat banget kok. Aduh, ieu kumaha sih bisa jadi kieu rong? Kayaknya ho. Jelas lah. Aku nyawa gila mama. Kudu cek kolot ke cenah kudu bodoh alewoh, teh nyawa kudu teh katanya. Nah, gitu. Itu bener, Melon. Kuing dijelaskeun nya. Coba aing jauh. Jadi kieu Melon. Kumaha coba. Kalian kuing arek mere wejangan keur Melon. Terutama sakabeh anu nonton channel ieu ulah poho di-subscribe dari Sabang sampai Merauke nya. Nu hiji, urang kudu tetap semangat. Sing areling Nu kadua, kurang kudu narimakeun keadaan. Nu katilu, kurang kudu tetap berusaha. Segala rupa urang kudu berusaha. Ulah sok ngaradap kudu ngeunah kitu tah. Nu kaopat, kurang kudu tetap nerapkeun protokol kesehatan. Eta penting pisan. Contohna, Nah, Melon. Jadi, alhamdulillah. jadi punya Mohon. nu kalima, Kalimah. kita tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya.